Para mitra nuju ngadagukeun dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karangan Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ke-50 para mitra. 50 episode we nya para mitra mangga nyangakeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu di mana linggihna. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika mingahan. Neangan Bapa karangan Kiliksa urang lajengkeun deui para mitra. Kade ulah lali ditowaya subscribe-na nya para mitra. Sareng locengna oge hatur nuhun kanu sering komentar hatur nuhun. Komentar naon oge alhamdulillah katampi para mitra. Alhamdulillah katampi. Ku ayana komentar hiji tanda para mitra sadaya. Aya cenah ieu aya nu merhatoskeun gitu nya para mitra. Janten aya catetanana. Mangga hatur nuhun anu paresna subscribe sareng locengna hatur nuhun. Mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan. Nu sok sering ngabagikeun hatur nuhun. Mangga bagikeun we kana teh can uningan. Mangga atuh mangga ayeuna dongeng Neangan Bapa karangan Kiliksa urang teraskeun nincak bagian ka-50 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-50. Mangga urang sami-sami Bandung. Harita para mitra sadaya. Anggara ngahuleng ret kanyi saerah nu direret ukur ngarahu. Teu bisa nyarita atuh asa aya angin keur nyisaina sakilat aya akal dina hate pikeun nutupan kacurigaan batur ka manehna. Pok nyarita tandesna keur. Laras Mang Udis, pur kuntul kari tunggul largaga kari tunggak. Urang teh ulah neangan jurig teu kadeuleu, pokona mah nini leungit sapeuting kari-kari tai mau huisan. Nuhun katampi pisan eta kasauran ceuceu teh, nanging mugi sing emut. Kapungkur nalika Kangjeng Nabi Muhammad jumeneng kene. Anjeunna kantos ditaros ku salah sawios sahabat, saurna teh kieu. Ya Rasulullah sabaraha ari suku onta. Harita Kangjeng Nabi teh rusuh ngawaler, anjeunna lungsur heula tina tongong onta. Lajeng milang suku onta kalayan api. Tos yakin kapendak jumlahna nembe ngawaler opat. Kitu dawuhna teh. Cek Anggara dari anak keur maksudna mah memeh nuding kanulian. Kudu wani ngoreksi diri pribadi, bari kudu aya buktina heula. Naon hartina eta teh? Nyisainah mah teu ngartieun. Tapi Ki Ulis geus legok tapak genteng kadek geuwat nempas. Oh nya kaharti pisan ku Mang mah. Moal ujang moal gagabah Mang oge. Ayeuna mah kieu we atuh Mang cerek badami heula jeung para pangurus kampung rek nalungtik saha-sahana nu jahil kaniaya. Tapi pikeun ngabersihkeun sangkaan balarea ka hideep wayahna ulah waka incah balilahan ti ilmur. Keur sahulaanan mah cicing di imah Mang dahar jeung kaperluan sejet Mang nu tanggung jawab. Kitu ceuk Ki Ulis tandes jeung Daria. Mangga abdi mah sejang ngiringan upami peryogi abdi bade ngiring maluruhna. Bade ngiring milari nu jahatna teh mal Anggara. Nya sae kitu ge nuhun teh ayeuna kumaha ieu urang kudu nulungan Ki Haji hawatos ari kieu wae mah. Sarerea jempe da teu aya nu sanggup ngubaran komo nyisainah mah ukur cari dak-dak. Taya kabecus tapi lila-lila mah pok ngomong. Kang Utompang neangeun Mang Dampa jeung emak susuganan bisaeun ngubaran ka Kang Haji. Kitu pokna teh bari melong ka Utom. Loh, sieun sorangan mah poek, jawab Utom dasar nu borangan. Nah, borangan teh meni bea aku sorangan, Tom. Neangan ubar atuh euy lah ngarah teu borangan ye. Cek juru tulis bari nyerenge. Naon ubarna polis? Utom neuteup ka Ki Ulis. Nya teuing da teh nyaho kami ge. Eta sing seueur tuang tarasi, Anggara milu nimrung. Hah? Ngarah naon jang? Utom kerung. Tuang jengkoleun. Sugan we seueur tuang tarasi mah ditarasieun. Anggara nyerengeh karek wawuh geges wani ngabanyuran. Wah, sujang mah sok mana wae. Yuh antur di akang. Urang ka Imam Mang Dampa.
Utom jadi loma teu asa jeung jiga ujug-ujug wawu we ka Anggara. Kedaya widih heula ti Pak Ulis. Jigwae jang diidinan ku Mang, buru-buru susulan Mang Dampa. Sakalian jeung Bisarni. Malah mah mun bisa mah nyimpang heula ka imah tua kampung sina ka dieu deui, ceuk Ki Ulis. Kadayeuh patuang mak, teu aya di bumi Pak Ulis, patakat buah mah aya di dayeuh, ceuk Utom. Oh jiga tuh buru-buru. Jung Utom jeung Anggara nangtung kaluar ti imah ju turun kaburuan. Beral arinit ngajugjug ka imah Mang Dampa anu memang rada jauh, kaayaan harita poek mongkleng buta rata. Mun teu mawa batre mah matak hese neang sengalengkah ge para mitra. Da teu apal kana tincakeun, jangkrik dikira dina gawir, gaang midang dam dina liangna, lonok jadi alok, moyokan kanu disada. Cihcir disada dina rungkun laja ditema ku sora bebence jeung simut gadung. Asa keung dedengean, asa lalewang hate, loba kapaur, loba karingrang. Utom jeung Anggara laleumpang kalayan tenang, terusuh teu sieun. Da jalan rumpil, malah sakapeung mah malipir kapipireun imah batur heurin ku kanang hayam, kagok ulisung nu nangkum. Heran Mang Ulis teh bet kumaha nuding ka ujang asa kacida teuing. Kade sing mikir jang akang mah teu satuju kana sikep Mang Ulis jeung nyisaina teh, ceuk Utom ngomong lalaunan ka Anggara. Resiko nakang sarwae jeung nulungan anjing kadempet. Anjingna geus salamet kalah ka Nyai Kang. Cacak mun abdi teu nulungan, meureun moal kakeunaan ku geutah. Tapi ahkeun bae geus kitu kuduna meureun nasib hirup, kudu ngalaman dituding batur. Ari kuring mah teu sieun teu keung Kang. Bener mah moal kaelehkeun ku salah. Pangeran moal silo kalaku lampah manusia. Bener salawasna bakal unggul. Kajahatan bakal musnah. Kitu temal Anggara. Kumaha pemikir ujangna kira-kira saanu boga dosa teh? Teu wantun tudang tuding abdi makang reka terang kumaha dan inca kalemur ieu ge karek ayeuna. Kacan terang ngaran-ngaranna acan. Komo kapangeusina mah teu barawuh karek bauh ka akang we ayeuna teh. Ai ngaran akang mah Utom jang, tapi akang mah lain asli urang dieu. Jeung deui jang ngumara di dieu teh akang teh peda pamajikan urang dieu we meunangkeun anak tukang lintar. Ari lemur teh ieu teh katelahna Ciboros. Ari Haji Marnadi jalma pangjeguna di lemur Ciboros mah sudagar beunghar anu taya tandingna. Tapi riweuh kieu lah karek ayeuna we jang. Sabada boga pamajikan kanu ngora. Da keur aya keneh garwana nu ti heula mah ayem we tara aya naon-naon. Puguh urang dieu ge misalnya mah keur ihareraneun asa ganjlung pisan bedana antara bareto jeung ayeuna teh. Malah mah putra Haji Pituin anu can nguren nyatana Jang Suhama jeung Nyi Aryati nepi ka ngungsi ka imah lanceukna. Jadi megeringan wae atuh jang anehna teh. Utom nerangkeun kaayaan kula warga Haji Marnadi. Da memang geus lain Rusiah deui atuh urang Ciboros mah geus pada nyaho kabeh oge. Kutan kitu pikiraneun jigana makang. Nya pikirane ku ujang lah. Kudak ngora mah enceru dengan heuteukna da. Katurug-turug ujang mah rada diteken ayeuna teh. Najan teu langsung oge. Ku ujang geus kaharti meureun Ki Ulis jeung nyisaina teh. Neuneun kacurigaan ka ujang. Kadewe sing waspada kudu rancingeus. Makani wah melang akang teh jang. Utom jiga nu kagok rek nyaritakeun. Atuh beuki panasaran bae Anggara teh. Nah kumaha Kang abdi mah panasaran ye. Lah jang lah. Urang dieu mah geus pada apa ka kalakuan Mas Sarni teh. Nu jelas mah ungah adat, kumaki, luhur tincak. Asa aing uyah kidul. Pokona pindah cai pindah pileumpangan jang. Kena-kena boga minantu sudagar beunghar, bat milu mija atuh. Ceuk nu poksang mah cenah kawas nu hayang ngahak kana harta bana Kiai Haji teh. Ku cara ngalicikan, ku rupa-rupa tarekat. Tanya tarekah gitu. Ayeuna leuwih dicuriga deui ku balareha lantaran lineuk jeung Mang Dampa. Saha Mang Dampa teh nu saanyana? Anggara beuki panasaran. Kan tadi geus dibejakeun. Oh, imah yang terang kasang tukang nawe sama meh jadi ganek Mas Sarni. Urang mana asalna, nah asli urang dieu atawa lain. Ari bejana mah urut buangan jang. Da kungsi ka nusa kambangan sagala cenah. Ngan ayeuna geus bebas, geus balik deui ka masyarakat. Tapi nya kitu da adatna teh dirobah, keukeuh we pi ka sebeleun. Loba ngajengkelkeun ka balarea teh. Ceuk Utom bangun jengkel. Mun kitu mah perlu ditalung tik bisa aya patula pacalina jeung kajadian nu tumiba ka Pak Haji. Anggara beuki curiga ngadenge eta katerangan.
Opeklah ku ujang talungtik. Nya kumaha kaperluanan wae Kang lah. Mun paulis keukeuneukeun ka abdi, kapaksa abdi moal cecingeun. Tapi abdi ge da can wani nuding ka sasaha da rumasa teu apal kana kasang tukangna. Picaritaeun beuki manjangan, beuki ngalobaan nimulkeun kapanasaran pikeun Anggara. Tapi kaburu anyog ka pakarangan hiji imah, utom ngaraneg bari ngaharewos. Tah ieu mah Mang Dampa teh. Oh ieu. Sok atuh geura uluk salam. Ceuk Anggara para mitra sadaya nita ka utom. Utom mancat kana golodog ngetrokan panto. Bari harita teh pupuntenan. Kekung silila berai panto muka lol hiji lalaki buligir. Kahandapna di samping sarung horeng teh Mang Dampa. Ai geuninjang utom. Aya naon ieu teh penting-penting? Disaur ku Nyi Sainah di haturanan linggis yang ayeuna pisan. Nah, aya naon nya jangnya? Mang Dampa katara leuwas. Panon mencrong ka utom ari Anggara tenget pisan ditenan beungeut Mang Dampa. Bari nalungtik parobahan roman anjeung sikepna. Ah, duka Mang pokona mah enggal we tepangan ayeuna permios atuh. Narurusuan teuing jang. Aya keneh bujengeun mawi heuji gaduh. Mang Dampa ngelok deui ka jero. Panto ditutupkeun lalaunan ari utom jeung Anggara buru-buru ngaleos ngajugjug ka imah Masarni. Da kudu kabawa peuting eta. Sora jangkrik tetep rame, sora gaang mimiti carang. Kawan tugas maju ka peuting, langit pada rada lenglang meusan. Bentang katembong hiji-hijieun Anggara jeung utom pating juring kang leumpang mipir-mipir imah batur. Teu kacaturkeun di jalana para mitra jog anyog kanu dituju. Utom langsung harita teh keketrok bari uluk salam ti jero kadenge aya nu nemalan semureuwas. Kolotrak muka panto lol kaluar bari mawalan teh. Heuleuk geuninjang utom aya naon ujang? Mas Harni teu beda jeung Mang Dampa, reuwaseun aya nu datang teh. Abdi mah diutus ku Tuang Putra saurna teh mah di haturanan linggih ayeuna pisan. Jawab utom darianaker. Nya aya naon ujang? Duka da teu terang mah enggal we lah. Urang sareng ayeuna. Mas Harni rada geumpeur. Bus kajerokop kana samping kebat. Diharudumkeun kana sirah jut turun kana golodog. Malik deui bari nyatelkeun ka kait panto. Kayu atuh. Mangga mati payun. Pramiang Mas Harni leumpang ti heula. Dituturkeun ku utom jeung Anggara. Di perjalanan teu aya nu ngomong pikiran Mas Harni geus kumalayang kanu anggang, rusras kanu teu puguh urus. Para mitra kaum dangu, akhirna serog kaburuan Imah Haji Marnadi. Kasampak teh dina golodog loba senal ditepas caraang aya nu ngariung. Data tanggana juljol narempo atuh jadi heurin di Imah Haji Ki Haji teh. Tah geuning emak, mak, ieu Kang Haji jadi kieu, mak. Cek Nyi Sainah bangun teu sabar, panon caridak-dak. Leungeun nyekel pigelang leungeun Ki Haji. Masya Allah, kunaon ieu teh Nyai? Mas Harni colohok gek diuk gigireun Haji Marnadi. Nu can eling-eling, Mang Dampa geus aya di dinya manehna teu leuwih omong ukur mencrong kanu teu eling. Kunaon ieu teh Nyai, kunaon? Mas Harni nanya deui jiga nu reuwas. Bari mencrong ka Nyi Sainah. Derak-dak ku Nyi Sainah dicaritakeun dumasar kana keterangan Tiki Ulis jeung Anggara. Sakur nu aya di dinya jempe sedengkeun Mas Harni jeung Mang Dampa ngadak-ngadak buringas. Mas Harni luak liuk nempoan nu ngariung di dinya. Red ka Anggara, red ka Nyi Sairah, rada lila mencerong geus kitu pok nyarita. Ieu nu ngaran Anggara teh? Eta nu ngaran Sairah teh? Nu nyuku curug meni bentik-bentik we. Sorot panon bangun anu ceuceub. Muhun abdi Anggara. Tembal Anggara tetep ayem. Bisa sianengan alasannya? Ya ujang. Maneh moal bisa nipu ka kolot, moal bisa ngabobodok ka kami. Nurian mah pasti percaya kana omongan maneh, tapi kami geus legok tapak genteng kadek, moal silo ku sakitu, moal katipu ku omongan maneh. Ayeuna mah leuwih hade ngaku yen Ki Haji teh ku maneh dibinasana. Lantaran maneh boga karep rek ngarebut hartana. Kitu meureunnya. Apa sih kudu ngaku? Sabab rek nurin ka saha deui? Da maneh nu manggihanana. Cing pek, rek saha nu ngabelaan ka maneh? Na ana beledag teh para mitra lir ngadenge sora gelap saleser. Omongan Mas Harni bener-bener gagabah teu make kira-kira. Nyarita padu disada abong bibir teu diwengku letah teu tulangan. Nu aya di dinya pating rarenghap utom ngegel bibir lalaunan ari Ki Ulis kerung
rek ngomong kawas nu kagok ari Mang Dampa Celungge. Red ka Anggara, red ka Sairah panon bangun galak, semu ngahina lila-lila ngomong bari jebi jeung matak ngajejeleh. Omongan mak, sapa godos jeung pamikir kuring. Ayeuna mah teu kudu neangan jurig teu kadeuleu, tangkep nu aya. Purkuntul karitungul, largaga karitungak. Nah, make kudu susah neangan. Ya, moal salah deui ieu Mang Kelukna nu nyidakakeun Ki Haji teh. Ulah mungkin ujang ngaku we ngarahampang hukumanana. Rai Anggara amak. Mun kurang-kurang nahan amarah mah boa tuluy ngamuk nerajang ka Mang Dampa. Tapi untung geus asak warah henteu gagabah dina lumampa. Henteu sologoto dina ngomong renghap narik napas jero. Beungeut katara geuneuk dada turu naek nahan amekan anu kasedekeun ku amarah. Nyi Sairah geus gutak-gitak jiga teu geunah cicing. Huntu kekerot leungeun dikepeulkeun. Amek ka Mang Dampa jeung Masarni, tapi sarua jeung Anggara bisa keneh nyengker amarahna. Masarni kitu deui ka Mang Dampa, ulah kitu nyarita teh, sabab lamun mencoga. Eta teh matak cilaka mun mencog mah. Curiga mah meunang, nganuduh ulah. Gana-gana gampang, ulah teh. Awas Mang Dampa sing waspada, sing awas mata, ceuk Ki Ulis. Mepelingan bisi matak cilaka engkena. Tapi Mang Dampa jiga nu ngarasa yakin di elingan kalah kabeuki maceuh pokna teh. Ari Ki Ulis nah abot balangah teuing. Ki Ulis nu kudu waspada pira aku rek eleh ku ata-ata. Pangurus mah kudu rancingeus, kudu leuwih awas batan rahayat. Sadeui nu dicurigai wa ti jalma eta. Geus teu kudu bata tanya atuh. Teu kudu mikir, jelas si eta si Anggara. Curug Mang Dampa meh antel kana tarang Anggara. Puguh teu katahan ari di kitu-kitu teuing mah. Hacira harita teh gerakan anu langsung para mitra. Gerakan langsung leungeun Anggara nepak leungeun Mang Dampa, plak leungeun Mang Dampa ngoleweng, plak kana pipi Masarni. Aduh sia. Rek yen gara-gara sia imah ieu. Kurang ajar manusia manyang munyung, manusia teu puguh urus, ngadoncu langgung di dieu. Hayang diri sia waing. Masarni menireng. Harita teh para mitra. Nafsu molotot bari kekerot, kawas nu hayang ngalegleg ka Anggara. Punten mak, ulah gampil teuing sasauran, cobi diemut heula nu leres, ulah jangji bae. Abdi tadi lain nu gelo lain, piraku rek teu pupuguh ngarogah labatur. Puguh-puguh nulungan kalah kadar dituding nu lain-lain. Ceuk Anggara tetep kuat keneh nahan amarah. Di mana ya bangsat ngaku? Teu disiksa heula mah tarang ngaku bangsat mah. Da abdi mah sanes bangsat. Wah, pangeus, teu kudu loba ekol. Ki Ulis tangkep tah, budak culangung teh. Kami mah teu suka, teu sudi neuleuh beungeutna oge. Jeung na deui teu narima we minantu kami di kitu-kitu. Kudu dicagerkeun deui tah. Mun teu bisa cagerkeun, bales sing nyata, tugal janganna hukumanana. Ceuk Masarni bari pepetar. Leungeun pakupis kawas nu keur pidato. Ki Ulis ngarahuh para mitra. Harita teh amak aya ka Masarni era aya ku Anggara. Ari nu araya di dinya taya nu milu nyarita ngahep-hep kabeh kawas nu kasiman. Ngan Anggara jeung Nyi Sairah nu tetep teger. Da teu rumah saboga dosa. Ma kelanan Kelanan ulah kejot borosot, ulah getah sarupateun, kudu leuleus jeujeur liat tali, kudu lanung kandungan lair aisan. Pokona mah mun aya perkara model kieu, kudu dipapai tina asalna, nete taraje nincak hamalan, ulah janji nangtukeun sorangan bisi pelengkung bekas nyalahan. Ceuk ka Ki Ulis mepelingan ka Masarni. Nah teu cukup kitu buktina nya. Acan mah buat teuing Ki Haji teh ragrag. Mun kitu carana sok atuh urang pada narekahan. Sangkan Ki Haji buru-buru eling. Mun geus eling urang tanya, na manehna teh ragrag atawa aya nu ngajailan? Engke bakal kapanggih. Mun geus eling mah, ceuk Masarni bari pepeta, ngan sikepna tetep ngaberatkeun ka Anggara. Nyaho gitu oge tapi saha nu bisa nyageurkeunana. Harita jempe taya nu nemalan, taya nu bisa nuduhkeun. Lantaran di lembur Ciboros teu aya ahli kana ngubaran kitu, eueuh dukun, eueuh tabib. Ari nini jeung aki-aki maloba, ari kolot nu bisa dipikolot mah eueuh. Komo nu kolot ku ilmu suwung pisan. Lila-lila utom mikir da manehna mihak ka Anggara. Ti baranggok tepung ge ujug-ujug cop asa resep ka Anggara pok nyarita. Paulis ulah sok bingung-bingung pan urang teh boga sema. Nah, bet teu dihormat. Coba atuh pentes buat ting
Pangartina leuwih ti urang, naon salah namun penta tulungna. Pentaan tulung susuganan dikersakeun ku Allah bisa jadi cukang lantaran kana cageurna Pak Haji. Harita teh Ki Utom bari nunjuk ka Anggara. Nya, taya salah na kitu oge. Sika tujang Anggara tulungan mang ye kumaha carana ngubaran Ki Haji sangkan buru-buru lilir deui. Hawatos ite babaku nama ceki ulis ka Anggara. Ari Anggara kalaka ngahuleng, manehna bingung ditanya kitu teh ku juru tulis. Lain teu untuk panulungan, tapi naon gunana naon manfaatna. Dabongan cana naon geus diteken dituding ngajailan ka Haji Marna. Tapi untung Nyi Sairah unce encer uteukna bisa keneh ngawasa kana dirina. Bisa milih pijalaneun nu lancar, pikeun ngabebaskeun diri tina panuding Mang Dampa jeung Masarni. Kang Angga naon lepatna urang tulungan we sugan we aya pitulung ti Allah. Nu cilaka tiasa emut deui sarta tiasa ditaros lalakona. Ku cara kitu bakal jelas masalahna. Na kunaon atuh Pak Haji teh nu saleresna? Erah, akang mah hariwang bisi teu bisa nulungan sabab pangabisa akangan saeutik. Akang-akang ku bisa kolot-kolot nu aya di dieu ge ukur carolohok bengong. Kabisa nganuding wungkul. Anggara teu euleum-euleum maido kanu aya di dinya. Ih, Ujang hampura we, sakali di hampura Mang de. Tong ningali nu sanes tingali emang we ye. Tingali emang. Ari emang mah teu rumah sanuding. Da memang beula tutudingan teh kanu teu tua teu dosa teh. Mana komo ari nu nudingna kanu nulungan mah 2 kali dosana teh. Sedangkan aya katerangan ulah sok sungku sangka bisi nu disangka ku urang teh leuwih alus batan urang hartina manehna teu boga dosa. Pandosana neumeuleuh di urang Ujang. Tapi naon wae dasarna emang mah minta tulung. Tingali emang we geus tong ningali nu sejen tingali emang. Pokona mah mugi Ujang tiasa ngabantu ka emang. Pikeun narekahan Ki Haji sangkan buru-buru emut deui supados tiasa ditaros. Nah kumaha nu sanyana? Anggara ngahuleng nu sejen taya nu nyarita. Kitu deui Masarni jeung Mang Dampa ukur marolohok ka Anggara. Ngarep-ngarep jawaban. Ari Utom nu diuk digireun Anggara noelan lalaunan mere isyarat. Sangkan Anggara nyoba-nyoba susuganan diparengkeun ku pangeran. Lila-lila Anggara nyokot putusan. Kuring rek dicobaan susuganan aya medik sarerea. Paek Ujang didoakeun ku Mang, juru tulis bungaheun. Anggara maju lalaunan, ngadeuketan Haji Marna di nu masih keneh ngalempre. Bengker tatu geus beureum, lantaran getih terus merebei. Malah samak geus beureum, malah buah nyerep kana palupuh dak di kolong ka kolong imah. Nu aya di dinya jempe nu kadenge ukur patinga rarenghapna anu ngarembekan. Di luar kadenge sora jangkrik jeung bebence. Ti kajauhan aya anjing nu babaung mata keung kadengena. Anu ngariung meuni jempling simpe bakat ku hayang buru-buru ngadenge kana katerangan ti Haji Marnadi. Na kumaha mimitina pangna nepi ka kitu da pugu eueuh saksi kapaksa kudu menta katerangan ka jinisna. Pok Haji Marnadi ngajawab. Pugu kuring teh kaget keur jongjon leumpang aya nu nubruk ti tukang. Kuring teh sidi kana beungeutna ada basa Malik ujug-ujug aya nu ngaburinya kana panon. Sarta satuluyna kuring digulingkeun kana gawir. Tuluyna mah teu inget naon-naon, inget-inget ayeuna we. Waduh di mana atuh ieu teh? Cek Haji Marnadi tuluy humarurung. Mang Dampa jeung Masarni teu sirikna surak. Meh bareng ngalieu ka Anggara jeung Nyi Sairah. Pok Masarni nyarita meuni peureus kadengena beuki neken ka Anggara. Tuh nyaho ha? Cek kami ge. Yang Haji lain cilaka, lain gebis. Tapi aya nu ngajailan. Taina teh kudu ditanya deui, langsung tewak. Moal salah deui iwal ti eta mangkelukna. Curug Masarni bentik-bentik wae. Meuni lempeng kana irung Anggara. Seak para mitra beungeut Anggara geuneuk amek ngadenge omongan Masarni nu tetela nuding ka manehna. Anggara renghap ranjug huntu ka kerot nahan amarah. Mun kurang-kurang nanahan mah boa geus diparieuskeun beuheung Masarni teh ngan untung Nyi Sairah ngilingan. Waktosna see para mitra sadaya. Aduh para wargi sadaya. Rupina dugi ka dieu heula para wargi sadaya dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Ki Leuksa dina bagian ka-50. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng kantun ka sadayana mangga permios.